adalah satu sedekah jariah. Makana ibu entongkor tong som jalma korete meregehe sok kita tak bekaskan hare semere hayangna embung sidekah ku sababnya mening dan imah jeung aga desa ngus ibu punten sawah dilegaan punten ibu sawah lega jeung tarang lega nu bakal dibawa maut sawah lega atau tarang lega geus pakuwu meuni keneh boga tarang lega daripada boga sawah sabab nu bakal dicarak ku ibu lain sawah lega tapi tarang cek tutup ehon cek tong di ehon cek ta tribal diangkat cek terasa salit deui cek tes Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Kirang kompak sallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam di imah teu isah nu ngajawab salam sing laleungit kasusah. Aya ragaji di imah teu iroh nu keur ngaraji mudah-mudahan tiasa arangkat haji jeung umroh. Tecekap ku amin tarik ibu nu palih dieu mah manikat tarik amina kompak sorakna bedas ka kuping luar biasa eta teh ciri ibu teh hoyong ka Mekah. Tecekap ku amin sanajan ibu maksa keukeuh amin tarik setiap aya nu ngadoa ibu sing ka Mekah amin. Da moal cekap ku amin saja ibu hoyong dugi ka Mekah, akang moal cekap ku amin hoyong dugi ka Madinah. Syarat ibu tiasa nepi ka ditu ka kota suci hiji syaratna kudu aya dukungan ti salaki. Duit mah gampil ibu geus nabung ngagunuk artos salaki teu ngadukung init ka Mekah da moal ngalakon dugi. Jadi kudu aya duit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Urang dideureg-degkeun muka di mahna tos jam 2:30. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin. Kirang semangat tong karoret urang calingcing ketika nguping sowanten ibu saha wae nu nyebat Muhammad jawab sallallahu alaihi wihandai sayyidina wa maulana Muhammadin. Masih bapak-bapana ieu teh nyarora duka parae duka harirup
wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Geuning alim eta ibu tos sabaraha puluh kali rajaban, tiap tahun rajaban geuning ayat Al-Qur'an can apal keneh wae. Innahu huwas samiul alim. Innahu huwas samiul basir. Al ayat sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Kirang lengkap, kirang kompak sadayana baca nu terakhir kalimat syukur urang alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah nu hadir dina ieu dinten, dina ieu sonten menjelang malam sakedap deui magrib jeung asar bakal menjelang. Nu hadir rupi-rupi nu palih dieu acukna teu sami, nu ieu oge sarua ibu komo nu beh ditu mah rupa-rupa. Ngan lamun lalaki mah tos biasa paru-paru. Sabab lalaki mah pan sok arudud ibu, jadi penyakitna teh paru. Bade nu paru-paru, bade nu rupi-rupi, bade nu rupa-rupa. Tapi jam ayeuna mah ibu bapak sing sarua, sandaran orang hidup di alam dunia bukanlah jangan bersandar kepada manusia, tapi mohon tidak ada kekuatan untuk bersandar kita kepada manusia. Makanya meskipun ibu tampilan sekarang beda, yuk sandaran mah sadayana sing sarua, bersandar kita melainkan kepada Allah Subhanahu. Makana ibu sanajan ayeuna lungsurna cai hujan ulah matak janten lungsurna ayeuna ibu lunturna semangat pengajian. Naon sababna? Bisi ibu ayeuna keur ngaji bagja bangga bahagia dikeresakeun ibu teh ku Allah dicabut nyawa. Da teu apal umur mah teu aya nu terang, teu aya nu uninga, sabab umur sadayana kagungan Allah Subhanahu. Ibu nu keur dipayunan ku abdi, abdi nu keur ngacaprak di payunan bapa, bahkan pakuwu anu keur ningalikeun ka abdi teu apal umur mah duka saha nu ti payun, duka pakuwu heula nu ti heula, duka abdi nu ti pengker, duka sabalikna abdi nu paneuri ieu MC nu ti payun. Teu aya nu terang ibu, ngan ibu sing emut umur di alam dunia kita tidak akan selamanya ada di alam dunia. Satu saat akan menjelang datangnya ajal, sedengkeun namina maut tong boro-boro ibu di alim-alim meskipun ibu geus hoyong maut nu namina maut mah teu aya tawar menawar. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Malaikat Israil bakal tepat nyabut nyawa ka urang sadaya. Bagja ibu lamun ayeuna keur ngaji bari dilepaskeun nyawa ku Allah, malaikat Israil nu nyabutna maca kalimat la ilaha illallah. Urang nuju bersandar kepada Allah, salaki lain sandaran pamajikan, pamajikan lain sandaran salaki, sandaran kita mah adalah Allah. Makana yuk sami-sami bacakeun la ilaha illallah. Ibu keur ngaji bari maca kalimat la ilaha illallah, bapak dikeresakeun dicabut nyawa ku Gusti, moal hanyakal mautna bakal husnul khotimah. Tong waka amin da sakaratna ge acan. Insya yuk sadayana urang macakeun kalimat la ilaha illallah, mumpung aya grup terbangan tepakan anakku terbangan. Yuk sadayana la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la mawjuda illa
illallah la. Sama-sama bacakan. La ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim da'iman saling cing bersolawat abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Iya sadaya jamaah doa mugi diijabah sing tiasa arangkat jarah ka Mekah sareng Madinah ya Rabbi bil Mustafa baligh sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al aminan kusadayana panitia sareng jamaah mugi ku Allah ditambih barokah rumah tanggana sakinah ibadahna istiqomah ya Rabbi bil Mustafa baligh sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Tanpa tepakan ibu-ibu wungkul sadayana ya Rabbi bil Masya Allah. Nu maos sholawat mudah-mudahan Nabi masihan syafaat Allah masihan rahmat. Ibu-ibu mah repeh tong nyarora da atos mangga bapak-bapak parah mulai bangkit dari alam barzah ngan dua nu hirupna nu sanesna masih di alam kubur pakuwu dama nu mana pakuwu teh kelap dina hawu mangih keyeup meuli padi ti pasir kirisi tuh pakuwu meuni teu ngiceup ningali abdi mirip Dewi asik ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir ya wasi'al ka hiji deui salawe 20 ok bantuan atuh calangap baca nyebut mak salawe 20 aya injuk dina meja awewe zaman raresep nganjuk tara bebeja ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha. Terus ya Robi bilang nawe gua anu ditepak mahnya salawe 20 ok bantu nu paling dia mah ibu-ibuna juga nuker lalu pikirannya sanes anu ieu mah menekat semangat nu itu mah juga nuker garalo sapertos nama ibu teh ayeuna teh nuju mikiran Mang Aang suran apunten da ibu mah tos kolot beda jeung ieu grup hadroh budak ngora ari budak ngora mah jaratuh cinta ai geus kolot kieu mah beda kicepna jigana keur jaratuh tempo salawe
20 angen kacang na pariuk awewe zaman tarang mencrang punduk hawuk ya Robi bil mus. Semangat sholawat celincing. Waghfir lana ma madha. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad. Nu dipihormat pengatur acara penertib wanci panitia penyelenggara acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Bapak saha nu nelpon ka abdi teh. Oh iya. Ternyata ya tukangan. Atur nuhun panitia sadayana pengorbanan panitia nu dirojong ku sana warga urang Calincing dugikeun ka sukses ieu acara. Semoga menjadi tabungan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus ingkang raka kasepuhan kersana Kang Ajengan Asip. Beberapa tahun ke belakang abdi diangkir di daerah Calincing. Pamit telepat mah di etang tos 10 tahun duka 8 tahun lah. Pakuwuna masih kene ieu luar biasa. Tos 8 tahun jadi kuwu, urang doakeun mudah-mudahan engke mah jadi bupati. Ibu nu beh dia mah teu amin jigana nu keheul ka kuwunya. Doakan ibu sahanu apa doa salah saweos jemaah diijabah. Abdi gaduh cita-cita ngan tiba heula can laksana abdi hoyong jadi presiden. Aminan. Saya janji kalau jadi presiden karunya Pakuwu sudah 8 tahun ngabdi ke masyarakat urang Calincing desa Sukasari. Lamun abdi Bun Sukasari Kidul pokoknya lamun abdi jadi presiden nanti Pakuwu yang akan diangkat jadi menteri agamanya jurusan pertahlilan. Sok aya ibu di Calincing tahlilan mun aya nu marawat sok tarahlil ya ulah nu marawat. Oh nanu itu mah aliran sesat atuh da. Nu marawat tarahlil aya nu hirup arudud. Aturun Pakuwu tiasa ditepangkeun deui kadua kali panginten sareng Pakuwu masih di daerah Calincing. Nu dipihormat kasepuhan pupuh lemur papayung masyarakat Pak RT aya Pak RT. Nu mana Pak RT? Ari Pak RT teh naon ce? Ari RT teh ripuh teu puguh. Mana RT mah singkatan RT ripuh teu puguh tingali awakna ge begang. Ari RW naon RW ripuh wae. Benten sareng ustad tingali kunong ustad garaya namina ge ustad usaha tara anak deres aja. Matak ibu upami gaduh istri murang kali parawan gadis heg tilu boga budak teh awewe wungkul hiji mah bikeun ka santri. Tada ieu teh nu dipengkerti teh grup Hadroh Ijatomat Ikatan Jomblo-jomblo terhormat. Sok ibu daftar hiji mah tuh ami ngareunah boga minantu santri mah taroskeun geura ka Kang Ajengan Asip. Ayeuna bade gaduh minantu santri bakal betah tuh boga minantu santri mah mitoha koret di rukiah. Pemajikan goreng adat di adanan. Sadayana ulama umaro pada hari ini bersatu, mudah-mudahan Calincing Sukasari sing semakin maju menjadi lemur anu subur tur makmur baldatun thayyibatun warubun ghafur amin ya robbal. Ibu-ibu nu tarawadu bapak-bapak nu saratia ngaos teu kedah lami teu kedah lila dadi lami-lami ge tara diarapalkeun ieu. Mung hapunten ya ka Bapak MC ka panitia daya tetos jam 2:30 bisi abdi ngaosna teu lami titip ulah tepikeun kangurangan kontrak. Da abdi mah cinukul di lebet bumi tos lami eceu ngan acarana kapan seueur pisan acan kaselang ku ngacaprakna MC. Ku ngahaluangna kori ku sambutan-sambutan eta teh teu salah jeung teu kudu disalahkeun nu salah mah istilah ari mubalik disebut pokok ari diteuneun pangpaneurina. Makana ieu mah ngaosna ibu yu urang singkat padat melekat yang penting pulang bawa ilmu anu manfaat. Bade ka mana ieu akang wih ti payun. Aduh sing salamet mudah-mudahan tong dipegat juri geus.
Ibu abdi bade naros lala ya teh ari ibu ayeuna tos jam 2:30 calik di dieu angkat ti bumi ridho oh Kang akang angkat ti bumi ka dieu calik di dieu tos jam 2:30 ikhlas seorang laki kawas rajin yuk gerak rumah akang mati ngali gerak buhun kehalangan ku pager juga di sel tahanan naroong gitu dilebet jeruji besi akang kadio angkat ngaos ti bumi ikhlas oh Kang jeung abdi mah tong asa-asa Kang rek nyora-nyora nipu gua Kang teh da ieu mah atuh labu bingung disebut hirup da rehe sok da disebut cengcelengan da olohok bari oyag ibu kadia dipaksa aya nu maksa dibere duit ku pakuwu tok sing tarik mumpung aya kuwuna ngan hampura akang peperihan ayeuna akang teh ku panitia teh diburuhan ku pakuwu teh dibere duit matak nitip ti ayeuna memeh diteraskeun ngaji akang sing bersih ati bisi abah datang ka dieu angkat ti bumi lain rek ngaji sabab abdi curiga ka abah kita tadi teu ngicep-ngicep ningali abdi bisi abah datang ka dieu ternyata lain bade tolabul ilmi tapi ternyata terselip dalam hati abah ka dieu penasaran hayang ningali abdi da aya nu kitu teh aya oh tinggal ningali si abah di ditu aduh menikat gaya tampilan meuni beda biasana abah lamun kana pangajian rutinan make sarung kunaon kari-kari ayeuna bade rajaban bade ningali mubalighah geulis eta abah meuni make calana panjang bari badag teuing di talian ku rapia ibu-ibu anu butut jadi geulis nini ngadak-ngadak jadi modis angkat karena pengajian rutinan biasa nak make sarung jeung samping kari-kari ayeuna mah kana rajaban da bade ningali tepakan terbangan hadroh jeung genyering eta nini meniningkak make celana legging tengingetkeun bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini digegel ku anak kucing digegel ku anak so atuh tepak agera meni eueuh kahayang atuh digegel ku ucing eta nini amake lila arek moal ju agera setiap aya bahasa kalimat anu ngeunah ditepakan pangnepakankeun dasar wa dibayar ieu balikan deui lah sok lacik dicek ayeuna digegel ku anak ucing eta nini make digegel eta nini make hupah gus aya we dilemetan sallu ala nabi Muhammad makan hampura akang tujuan ka dieu nitip eueuh deui iwati urang bade bade tolabul mapai jalan kompak sok entong ditepake mah cicing mapai jalan satapak ngajugjug kapangaosan rek lemur mana tuh aja teh kan urang teh keur di lemur ya teh tadi ini ti lemur ka dieu teh kudu gaduh tujuan arek ngaj balikan deui mapai jalan satapak ngajugjug tah kitu kapangaosan teu karasa capena sabab make kendaraan ibu ka dieu naik motor ku panitia di mobilan nu naik motor ibu aya nu ngongkosan aya nu ngabensinan nu naik mobil bisi aya nu rombongan ku paku di ongkosan ternyata kana pangajian mah ibu keremah eueuh nu maksa keremah teu dipaksa kabe oge maksakeun keremah maksakeun dibere duit kuku hantu sing kompak dibere duit kuku diburuhan ku RT hantu cek ibu teh cenah asa rugi ulah rugi justru ibu kudu bangga lamun aya pangajian panitia ngayakeun ieu acara rajaban judulna
pangaosan judulna rajaban sarua keneh pangaosan ibu ngalengkakeun sampean ngepatkeun panangan meskipun paku temuruhan numuruhan mah lain jalmi tapi Gusti Allah Subhanahu makana lamun ibu bade ngaji tong karena hayang ningali nu ceramahna tapi naon tujuanana nu dipamri kariduan tidak anu maha heman makana tadi diawali kula ilaha la maujuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maksuda illallah urang dikitu dikieukeun digerakeun dihirupkeun urang angkat di bumi ka dieu ieu teh urang sadayana neangan ridho Gusti yakin lamun ibu ka dieu bade niat neangan ridho Allah niat ngaji ngupingkeun ceramah ti para ulama jeung ti para kiai setiap langkah kaki ayunan tangan dosa demi dosa ku Allah dihampura alhamdulillah garudu dosa ibu akang kianya surah laki akang ibu garaduh dosa cik panggede-gede dosa awewe atau dosa lalaki awewe bener awewe cek kunaon awewe gede dosa diantara dosa awewe panggede-gede na kunaon matak gede dosa karena awewe sok gede hilap ecesana situt Astagfirullahaladzim itu blok anu make tariung hejo hampura ece gede hitut memual jadi dosa mun gede hilap komo hilap ka alo eta nu matak jadi gede hitut memual jadi dosa justru ibu teh kudu bangga urang bisa gede hitut daripada ditahan ece melekbak dina beuteng jadi penyakit kudu dioperasi sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad makana hapunten ibu da urang rumaos gaduh dosa ku ngalengkakeun sampean ibu sing ikhlas karena Allah neangan ridho Allah meskipun Allah numuruhan da Allah mages muruhan lengkah sampean bapak kana ngaji dilengkahkeun jadi ibad bantuan suku dilempangkeun ibu kana pangajian mah lengkahna kepatna leungeun dikepatkeun jadi iba nyorak kabehan lempangna jadi ibadah kepatna jadi ibadah diukna ge jadi ibadah nundutan cek saha abah eta meuni calangap geura nyebut nunutan jadi ibadah yeuh bahti mana mangi hadis katerangan eta nunutan jadi ibadah tong boro-boro nunundutan nu bentak can karuhan bahkan kada ibu mun keur ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek wae komo bari kalah tibra awas digonol tuh apal kelong wewe cenah sallu ala nabi Muhammad ngan bisi ibu komo nu keur nyarane apalagi di ditu anu nuju bersandar kana tihang hampura cek bisi tunuh ulah maksakeun sok jeung abdi mah bebas mending keneh sare sabab lamun jamaah keur ngaji nundutan wajar bantuan jamaah keur ngaji nundutan wajar ngan lamun abdi keur ceramah di panggung nundutan eta mah kurang sare Gusti pakuwu ieu warga Araredan kieu keur mah capek abdi teh angkat ti Sukabumi 5 poe can wangsul datang ka dieu kalah disebut kurang ajar ieu nu kieu nu Aredan teh nu kieu mangga nyangakeun paku urus warga nu Aredan jika nama kena diarin pus nu di rumah da gara-gara deh hitut atuh da Bu ibu naon atuh maksakeun ibu ngaji ka di ayeuna saha anu ngadorong maksakeun ngajina saha anu janten motivasi ibu bapak angkat ka dieu ngaosna ternyata ada satu nu matak semangat ibu ngaji semangat bapak ngayakeun ieu acara terutami para panitia karena kita semua punya rasa mahabbah alias cinta naon bu sing kompak C-I hijikeun rasa cinta sok atepak anu Aredan bade nyaranyi atuh da karunya atuh sok nya batu
tos ngangos seragam buhun tak iya grup naon ieu teh nilem nini pelem yuk barengan rasa cinta pasti pada makhluk yang bernyawa sejak lama hingga kini tetap suci takkan hilang sampai datang akhir masa. Renungkan sakitu butuh lagi kudu direnungkan ku orang teh kudu diresapi. Ternyata ibu ka dia teh gaduh rasa cinta nu dimaksud ibu kasa semangat na ayeuna ngaji ternyata lain ka panitia, lain ayeuna ka bapak lurah, lain ka bapak RT, sanes ka bapak kuwu. Cinta urang nu abadi kunaon kuat ngayakeun ieu ngaji panitia. Ibu kunaon bapak ayeuna kuat angkat ka di pangaosan ayeuna. Ternyata cinta nu kuatna karena urang cinta ka Kangjeng sing kompak cinta ka Kangjeng. Sallu ala Nabi Muhammad. Jawab, ibu cinta ka Nabi Muhammad? Oh, tong asa-asa cinta henteu? Ibu cinta ka Pak Kuwu? Oh. Kurang tarik, kurang bedas ya. Kurang tarik. Ibu cinta ka Nabi Muhammad? Ibu cinta ka Pak Kuwu? Tah, kupingkeun Pak Kuwu. Bisi majar bohong. Ka kuping ku cepil Pak Kuwu. Ka sakseni ku socak Pak Kuwu. Jawaban warga nu sakitu jujurna ditanya ditaros ku abdi cinta ka Pak Kuwu? Henteu. Tah, musibah Pak Kuwu. Awewe sakilobana eueuh nu bogoheun hiji ge. Oh. Akieu mah ieu mah ulah dusta pokona mah ulah aya nu bohong dina hate. Abdi bade naros ka ibu. Ibu, salaki ibu gaduh di bumi aya. Bahkan aya nu ngiring ka dieu salaki ibu ayeuna. Geus kolot salaki ibu teh. Geus peot salaki ece teh. Abdi bade naros ibu ayeuna ka salaki cinta keneh henteu? Ah, wadul eta mah Kang. Oh Kang, akang mah kudu jujur Kang. Kang, akang ningali pamajikan tos kolot ayeuna bogoh keneh henteu? Tuh. Tah kudu kitu ngajawab mah jujur. Lamun ibu nyebut bogoh dieu, calik ibu jeung salaki moal pajauh. Diuk ece jeung salaki moal paanggang. Tingali ibu baheula, engal nikah da bogoh kene salaki cinta kene ka pamajikan. Apakah berani berjauhan duduk? Tidak. Bener teu? Di pelaminan ibu ngareneng terus. Tas akad nikah ibu dina pelaminan berdekatan terus. Jauh meusan diuk ku salaki dibenyeng balas cinta kene. Maleman pertama tibalas saatnya bulan madu. Ibu keur maleman pertama jeung salaki balas bogoh, balas cinta bapak boro-boro pasea hayang hitut ge diplastikan. Pan geus bogoh ayeuna mah gerde hitut. Nu teu hayang ge dihajakeun. Salaki liwat ka hareupeun pamajikan dihajakeun. Pret. Waduh pamajikanna brot. Hayu we brot hareupeun salaki. Cek salakina teh anjir kenal pot bitu. Ibu, berarti cinta jelema ka jelema, ibu ka salaki, salaki ka ibu. Punten Bu, tidak akan abadi. Nu abadi cinta saha? Cinta Nabi Muhammad ka umatna. Paingan Nabi Muhammad ibu balas cinta ka umatna, ka urang Sukasari Kidul, ka urang Calincing ibu. Saksina para sahabat, malaikat Jibril ningali bade wafat Kangjeng Nabi, amanat wasiat menetes air mata. Naon nu diwasiatkeun, naon dikhawatirkeun? Kata Nabi, ummati. Padahal ibu teh can aya di alam dunia, padahal akang teh can aya di kieu teh di mana keneh. Tapi nu Nabi Muhammad begitu cinta beratnya kepada umatnya sampai pada wafat. Yang dikhawatirkan bukan putra putrinya, bukan anak cucunya, bukan mantunya, apalagi hartanya. Tidak ada harga buat Nabi, tapi yang paling berharga di hadapan Nabi adalah umat urang Sukasari. Maka bade wafat, apa yang dikhawatirkan, apa yang diucapkan oleh Nabi, ummati titip umatku urang Sukasari sieun carilah ka dunia akhirat. Bu, haroyong ibu bahagia. Ih,
da sanu teu hayang atuh bahagia mah boga pakaian teu dahar seubeuh imah pageuh pamajikan carang reuneuh kolor teu waleh baseuh unggal peuting ngeureuyeuh bahagia eta. Tapi ternyata geuning aya cenah nu sangsara hate capek jantung kusut awak begang panon celong pikiran sulit dientrep ku bingung diprovokasi ku khawatir pikiran sumpeg sirah balideg irung mepeg jeli budeg lengkah gejed awak geuyeumed mata rusep da geus jam 3 urang didereg-degen ibu nyorang Senin kabancen Salasa nalangsa Rebo nomor Kemis ngalengis Jumaah tugenah Sabtu aya nu nipu Ahad ti jedag 4 kali 4 16 pamajikan leweh di imah teu boga beas anak geringan kabeh nu gede TBC nu cikal amanel nu leutik cacingeun nu bungsu bisu nu awewe conge ripu atuh ibu lain bahagia nu kitu lain cilaka nu kitu maksud Nabi sok sieun di akhirat umat Nabi cilaka alatan umat Nabi di alam dunia teu iman jeung teu takwa matak tampilan mah ibu lah teu matak jadi dangdanan keur ibu jeung bapak alus hatena ibu di seragam acukna belum tentu hatena seragam akang ayeuna pecin alus can karuhan hatena alus jiga kopeahna da loba keneh ayeuna jelema init ngaji getol rajaban teu tinggalin murutinan ayeuna teu kakantun baju nupang alusna diango tiung nupang alusna dipake tapi anger kalakuan jeung dulur henteu akur aya nu kitu jeung tatangga sok pase eta kana hutang hese gawena ngomongkeun lain tita tadi jang atuh ai geus rek eureun ditepak atuh ieu tanu kieu grup hadroh kurang vitamin sami abah ge tuh di ditu da kararieu jiga nu karurang vitamin matak lamun salaki ece leuleus ayeuna ibu lotoy loyo kedul komo ka masjid tak obatna ku ibu sing loba dibere sumanget lain susu atuh dibere susu makalah ngagengel sok ajaran ku aja salaki kedul berjamaah salaki kedul ngaji dicurungkeun ku ibu teh jung sia teh ngaji jung ka ditu berjamaah tapi kalah dibere pepentel nyameureun kalah ngagengel sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad apakah ada hirup dalam dunia memualilah titip ibu urang sing loba bersyukur ke Allah urang jadi umat Kangjeng dicintai ku Kangjeng Nabi sanajan urang lain cicing di negara Arab Saudi tapi urang tetap di negara Indonesia ciptaan Allah Subhanahu wa taala bari urang teh geus merdek negara urang teh geus merdek mata ibu sing bisa ngajaga 17 rakaat lain Agustus naon kana 17 Agustus meni hayang nakol ku mik da kadinya kerajaban ieu teh ece lain keur Agustusan hirup teu kapalang teu eling oko keur Isra Mi'raj Nabi tapi jadi HUT RI ieu teh 17 rakaat sabab Nabi diisrakeun ku Allah dimi'rajkeun ku Allah nampi wahyu tugas teh lain 17 Agustusan 17 rakaat lohor sabaraha rakaat asar maghrib isya subuh panghoreamna salat naon isya jeung salat ditambah salat lo tambah deui salat sok geura urang ngahariring ayeuna malah ece urang ngajak salat isya gabungan ceuk ece panghoreamna salat yuk barengan tepakan abdi rek reureuh heula capek sok eling salat isya arek moal ieu pangnepakankeun sok balikan deui lah balikan deui yeuna ieu telat ieu eling muslimin muslimah salat isya ayo orang berjamaah salat isya ajib tuluikeun kewajiban keruangan di dunia teraskeun kanggo dibekeleun kurang jaga di akhirat Allah luar biasa ararapal teh eta teh hari ring lain sholawat nu kitu teh
naon cenah ceu eta nu dibacakeun ku ibu bieu hariring ngajak eling ngajak teu eling ngajak teu eling piraku wayah kieu ngajak salat isya ih mata abdi mah teu miluan nyora ento ih tak ieu paku ieu warga teu areling teh ieu lamun areling mah ku abdi ibu dititah ngahariring ngajak salat isya ulah daek ceuk atuh sok pikir naon wayah kieu ngajak salat isya ka asar encan ka magrib lila kene ka isya jauh kene celengkeung wayah kieu ngajak salat isya tah ieu teh diantawis hariring teu kade nitip ibu 17 rakaat salat sabaraha waktu 5 watt sehari semua hasil Nabi dimirajkeun ku Gusti nampi wahyu salat 17 rakaat lain 17 Agus di suatu malam di bulan sok atuh di bulan naon kalau Allahok di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu. Nah, wahyu sholat lain wahyu Agustusan. Sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil dari Masjidil Aqsa ke Sidratul subuh 2 rakaat duhur asar 4 maghrib 3 isya 4 jangan sampai lupa awas ulah mau pohokeun so di mana salat nu alus bu Nabi Muhammad diisrakeun ku Allah diberjalankan minal masjidil haram ilal masjidil berarti salaki keun bae ibu mah di bumi oge jurungkeun salatna sina di mas berjamaah meungpeung salaki se kompak meungpeung salaki cag sanajan akang kana iman masuk loba pisan gogoda karena kehadiran masuk loba pisan ujian nah komo lamun lungsur hud ulah kahalang ku hujan kajen mekel lamun leueur tinggal mawa lamun poek tinggal mekel maapai jalan satapak ngajugjug ka hiji kitu cicing tong ditepak teu karasa capek na sabab aya pamaksudan moal capek kang lamun gaduh tujuan ibu kadia gaduh tujuan bade pangaosan hoyong keing safaati Nabi dengan dasar cinta ka Kangjeng Nabi ku cinta ku tujuan kalah ibu pagawean ditinggalkeun gerokeun dikantunkeun da urang kadia nu dipalar hoyong naon ridho Allah jeung sapaati Rasulullah sarua akang moal aya kahalang ku hujan lamun leueur kajen mawa iteuk lamun poek mekel baterai lamun hujan make maksakeun angkat ka da hoyong pahala 27 darah cik ibu lamun salaki hujan di payung ka masjid saya awon piraku ibu payung ka jero masjid tuna we di luar payung nama rek iraha salaki salatna imam geus takbiratul ihram salaki nyenyekel keneh awon tuna di luar cu ayo awas kang tong sombong hirup dibikeun ku Allah nyawakna raga dipasikeun ku Allah diciptakeun ku Allah tanaga ku Allah dibikeun tong sombong ku tanaga piraku ari ka sawah suku akang dilengkahkeun mampu balik ti sawah akang bisa mangul pare ku sorangan sakarung kaduga nah ari ka masjid suku dilengkahkeun deukeut ngadak-ngadak lumpuh tanaga teu kudu barang panggul ka masjid ngan ukur ngangkatkeun leungeun 2 Allahu Akbar lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 loba keneh lalaki bapak-bapak nu teu kaduga aya nu kitu di Calincing aya da jalmi lagi dipengker cok keur udud sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad kang bade naon atuh hirup di alam dunia
dunia mualila sementara orang ayeuna unggul di dieu teh di alam dunia teh ngumara akang maot mah teu apal umur teh baina sitin wasabin antara 60 tahun jeung 70 tahun makana lamun bapak ayeuna umur tos 60 tahun hati-hati bisi sapoe deui Bu ibu geus maot ibu ditinggalkan dunia geus di alam barjah bisa berjamaah moal da di alam barjah mah lain tempat jak ibadah di alam barjah bukan tempat kita untuk ibadah di alam barjah tempat orang nampi rahmati Allah nu maha murah makana persiapkan amal sebelum datang ajal lobakeun maca sholawat amih menang syafaat tong ninggalkeun sholat bisi urang cilaka dunia akhirat. Kenapa ibu tadi jawab 17 Agustusan jigana si Eca mah lamun aya adan tuluy kalapang sorangan upacara ngahormat 17 roka Bu ibu ieu masjid namina masjid naon Uswatun Hasanah ibu geus sing janten uswatun hasanah tos rajaban sing sae isrokeun mi'rajkeun nu tadina kedul ka masjid salaki sing jadi get kompak nu tadina sombong sing jadi tawa nu tadina koret sing jadi bag ibu nu tadina kasalaki goreng adat ayeuna mah sing sae tingali Siti Khadijah ka Nabi upami manggil Siti Khadijah tara wantun molotot bahasana ge ya Rasulullah dengan nada lembah lembut ibu sok kitu kasalaki heuh salaki abdi mah cenah lain Rasul mah nya kudu manggil ya Rasulullah kapan salaki ibu teh tukang macul cek ibu teh ya tukang macul salaki abdi mah tukang udud ya tukang udud ulah molotot da Siti Khadijah mah teu kitu mata hikmatina Isra Mi'raj Nabi rajaban ayeuna nu ku urang diperingati ibu urang isrokeun hijrahkeun tah diri urang teh ulah sok sombong ulah sok koret ieu mah beunghar koret beunghar sombong eta nu miskin loba omong cek nu miskin teh si eta mah cenah beunghar tapi sombong cek eta mah cenah nu beunghar tapi koret ari manehna teu mikir keur mah jelema teu boga ini kana rajaban udunan teu milu ari snack hayang dua sok aya nu kitu aya tuh jalmina gede ditu dilipen ece ya punten aja sadidalah aya wa tawadu akhlak Nabi mah seueur ka isin loba ka era ece ari urang mah ngerakeun ngisinkeun hirup teh ibadah tara ka Allah sagala dipenta leres teu yeuh ibu titipan geus maot mah kongkorong moal dibawa geulang moal dicanak matak ti ayeuna ku ibu geulang teh geura dijarwal kongkorong teh geura diarical da maot ti heula mah ece milik maru eta teh nyeri hate sok geura ece Siti Khadijah mah diseepkeun dunia hartana ge ibu janda kaya teu aya nu dicanak ayeuna maot teu aya bahkan nu jumenengna ge ku Siti Khadijah mah ngahaja dikorbankeun ka ngabela agama tah ibu ge kudu kitu tas rajaban teh aya rajaban sing panggedena udunan aya nu keur nyieun masjid sing panggedena mere sok daripada ku ibu dipake geulang mending keneh kitu sodakohkeun tingali ibu abdi da lamun ngarah dibuka mah demi Allah teu boga kongkorong lain teu kaduga meuli lain teu hayang jiga batur maksakeun mah engke ge kaduga da bakal meunang ti calingcing duit mah ngan mikir dua kali aja pun bapak pun biang di pasantren nuju ngarenovasi asrama putri cek pun biang teh kade balik ngaji teh kudu bebenangan hasil ngaji teh sok belikeun kana bahan caroge mah lain deui ceu umi nanti mah kalau pulang dari calingcing belikeun we kana kongkorong abdi mah mikir dua kali ece teu hayang salaki teh ngora keneh kumaha lamun abdi balik ngaji di calingcing meuli geulang kakarek saminggu geletuk modar salaki nu atuh mangi geulang anyar ladang ngaji ti Sukasari ti calingcing tuluy kawin deui mas kawinna geulang eta jaba awewe nu dikawin ku salaki teh si besti nu dina grup WA pertemanan yang menyakitkan ibu bade maot moal geus maot mah bu sup ibu dikubur kuno hirup cik ibu geus maot dikubur sorangan poek henteu tuh apaleun ieu mah grup ririwa wungkul ajeng menikat ungkeuk poek berarti teh ririwa apal poek di jero kubur berarti nu geus maot ieu teh keur hirup kadua kalina wilujeng sonten ka ririwa
di dia maririwa teh make kacamata mangga engke uih di kalemur masing-masing nanya ibu mati lemur jung urang balik di kalemur ieu mah dati makam tadi datangna jung balik deui ke astana halo nunya angan mah amal rang nu muekan dosa diantawis anu bakalnya angan ka ibu menyelamatkan kita dunia akhirat adalah satu sedekah jariah makana ibu entongkor tong som jalma korete meregehe sok kita tak bekaskan hare semere hayangna embung sidekah ku sababnya mening dan imah jeung aga desa ngus ibu punten sawah dilegaan punten ibu sawah lega jeung tarang lega nu bakal dibawa maut sawah lega atau tarang lega geus pakuwu meuni keneh boga tarang lega daripada boga sawah sabab nu bakal dicarak ku ibu lain sawah lega tapi tarang aduh ibu aya dia urang calincing anu beunghar maotna mamawa mobil mamawa motor tadi ge abdi pepenak di ditu di jalan nu cilaka maot tah teu mawa mobil katabrak mobil aya nu maot mamawa motor aya nu maot ti kusruktina matak dunia ulah sok diange balaga anger bu tong boro-boro ibu RT lurah kuwu gubernur ge sarua geus maot mah dikub dina jero taneuh urang teh dibalikeun deui ku Allah ka asal ibu diciptakeun ku Allah tina naon tina taneuh jadi ulah salah engke ge urang teh bakal balika ka imah euceu mun uyos na ieu mah ririwa euceu bade ka taneuh deui ieu mah buut ieu mah bade ka taneuh deui ari euceu kalah pipilueun teu eling atuh balik kalah rek ngaliang ka was jangkrik duh pakuwa hampura abdi mah kalah karareueung kieu muhun yang calincing mah kieu ceramah teh kalau disangareupan ku nu aredan sieun balik ka bawah GR aca tah pakuwu tukangan pakuwu nu nyebut gelo eta nu make baju bodas nu tiungna hideung berbunga-bunga teh eta pangsisina deket pager teu nginyeum ceuli teu nginyeum mata eta nu nyebut gelo pangtarikna pangtewakeun pakuwu mengpeung deukeut pokona mah saha wae nu nyebut gelo kudu dicakal ulah dicekek engke pae Allah sallu ala Nabi Muhammad cek kade eling-eling dulur ibadah ulah berang peting ulah bisina kaburu sokang sing kuat ku gogoda dah hirup di alam dunia malain tempat bahagia tempat diuji dan dicok mata kurang sing kuat man komo lalaki di dunia sok loba papangi jeung ranjau kehidupan naon jig karana teu nyala rampung geus si Ucut teh jig karana aya rana duda aya sok atuh karawinkeun duda jeung rana pun kan bae ibu tong era jadi randanya randa ge asal ngeureueuh ibadah ngeureueuh ngaji di mana aya randa ngeunah atuh mun ngeunah ge laku puguh matak jadi randa ge bau tong boro-boro ibu pakuwu sarua dijieuna mah tinu barokah iya geus teu eling ka ku nyebut bau tadi ka abdi nyebut gelo karunya ka paku mah ari abdi si teu rugi disebut gelo disebut kurang ajar teu rugi ari abdi mah da anger balik ku panitia abdi mah bakal dibarokahan ulah sok nyanyahoanan nyebut dibayar heula urusan panitia eta mah dibayar we syukur henteu we piraku da ceramah jeung abdi mah kieu celah bebas kumaha lempengna huntu nu penting mah jadi doa ti sarerea da ieu geus goreng sangka deui rek
iraha elingna ece ieu teh keur ngaji urang teh ya Allah ka abdi geus mitnah 2 kali 3 kali ayeuna ka dieu nyebut hayang duit cenah demi Allah abdi mah ka dieu teu niat rek neangan duit da teu leungit duit ngan sugan jeung sugan abdi wangsul ti dieu jadi namah-namah dulur ece iya pan jadi dulur jeung nu aredan ge jadi dulur jeung nu garede hitut jadi baraya abdi mah caina barokah silaturahmi loba dulur seueur wargi seueur baraya abdi wangsul ti dieu moal hese narima amal kasayan geus kana amplop deui wae geus ieu mah punten paku mangga warga teh kedah diruqyah nu kieu mah Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Balikan deui ibu cinta ka Nabi Muhammad. Ibu jeung Kangjeng Nabi Muhammad pernah pepenak? Pernah kenalan? Pernah bertemu? Pernah berjumpa? Kenapa rindu semakin menggebu-gebu? Cinta semakin membara ka junjungan Nabi tercinta? Karena itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Moal aya dunia jeung isina, moal aya ibu jeung bapa, moal aya calingcing, moal aya lembur Sukasari Kidul, mun teu aya junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meme Allah nyiptakeun urang, meme Allah nyiptakeun dunia jeung isina. Allah terlebih dahulu menciptakan dulu nurnya, cahayanya junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu ayeuna hoyong melampiaskan rasa rindu ka Nabi kumaha tos teu aya nabi nage hoyong kenal hoyong tepang teu tiasa. Cintailah pewaris Nabi. Nah, siapa pewaris Nabi? Para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Beda jeung hansip. Al hansipu warasatul abriya. Hansip mah pewaris para abri. Abri nage abri terkutuk. Da hansip mah baju nage tiba heula teu roreng-roreng polos. Senjata nage lain pistol pepentung. Jadi eta mah pewaris abri-abri terkutuk. Matak sok watir kalin mas aya bu ibu al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Ibu apal salat, ibu apal babacaan salat, ibu apal ayeuna pangajian, ibu apal ayeuna syarat rukun dina salat, pangbatalan salat, pangharaman nu aya dina salat. Ternyata saha nu nyarioskeun, saha nu nyampaikeun hadis Nabi aya, dalil Al-Qur'an aya, tapi ibu teu nguping tina suanten nabina, teu nguping tina suanten Allah Subhanahu wa taala. Da teu mungkin tapi ti satu ti pewaris Nabi, ti para ulama, ti para kiai. Maka naman akramal ulama faqad akramani. Ibu urang calingcing nu cinta ka ulama sami jeung cinta ka Kangjeng. Awas ibu nu baleung hartong karoret ka kiai, perhatoskeun sataun sakali mah teu rugi. Da urang teh bisa ngaji menang kiai, beulikeun hadiah THR sarung ulah wadimor BHS atuh 1 juta. Ieu mah sarung kiai teh urut tinu maot deui, atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajungjurigan. Makana di lemur abdi mah ayeuna loba kiai jujur. Astagfirullahaladzim. Ieu ka kiai nyebut jurig, ka kuwu nyebut bau, ka abdi nyebut gel. Teuing kunaha hangon eta grup eta. Ibu sok kadarkeun penerus ulama di dieu aja pasantren budak ibu pasantren kan. Naon sababna Bu? Paku maot ti payun teu hariwang. Lain ngajurungkeun maot ka kuwu. Tapi lamun paku maot ti payun mah loba nu hayang jadi kuwu. RW maot ti heula teu hariwang seueur nu hayang jadi RW. Tapi lamun kiai ka ajengan asip ngantunkeun ti payun, aslina RW moal bisa ngagantian jadi kang ajengan asip. Tukang son maot ti heula teu hariwang, ajengan asip ge bisaeun mamangul salon mah. Tapi lamun ajengan asip ngantunkeun ti payun, tukang son moal bisaeun mingpin tahlilan tawasulan. Makana lamun bisa manawar ka Gusti Allah mending tukang son we heula nu ti heula maot teh. Jung mang tukang son diduakeun sing kasalurga eta nu dua bareng jeung salon-salona. Ibu mata kade budak ibu teh pasantrenkeun ami janten penerus kiai tong gengsi budak bisa ngaji tapi kudu bangga budak bisa ngaji, tong bangga budak bisa nyanyi lamun teu bisa ngaji. Sok aya pasantren pan di dieu madrasah cek ibu teh lah cenah naon budak di pasantrenkeun masuk budug eta kita grup hadro ge cenah bararudug atukeun bae ibu da para kiai
oge jara di ustad teh baheula nama barudug. Ieu MC da ustad ibu, ieu teh ayeuna teh kieu teh ayeuna da baheula nama budug. Abdi ge bisa kieu teh ieu teh ibu ladang masantren eueuh. Maknya bisa ceramah ladang budug. Beki ngacaprak ieu. Ladang masantren ngan di pasantren ngalaman. Ternyata jang tong nyeri hate dipoyok budugkeun bae lah. Baheula abdi ge nyeri hate budug dipikir-pikir mah geuning ayeuna kieu. Si horeng budug-budug ge barorok eueuh. Di mana budug barokah? Sekala kumaha cenah ngajauh mah bebas lah. Ibu dia maya budug barokah geuning. Ibu ge bisi kali gata tong digaroan nya, tong diubaran, tong ditamaan antep barokah eta. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kada nitip ibu salat 17 rakaat. Ibu di masjid salaki mung penghirup jurung keun tong boro-boro nu hirup atuh ibu sing era tuh geuning anu maot oge anger akhirna mah dibawa ka makam eueuh akhirna ya maknya digolerkeun di masjid. Atuh sieuna nu rek berjamaah oge ajaran ku eueuh masjid sakit gede teuneunnan we jenazah hiji we eueuh tong boro-boro nu ngamakmum imam nage moal daekeun asup. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sallu ala Nabi Muhammad. Kadek mengpeng urang hirup di alam dunia sempatkeun teh ayeuna persiapkan amal sebelum datang da geuning horeng maot ngado borosok di poho datang na teu mere ngageretek taya saha nu bakal maot jeung ira waktuna taya berang taya peuting taya raja taya kuring di mana ajal tos sumping temenang tempo anak king sholatullah semuanya Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin eling dulur ibadah ulah berang peuting ulah weleh bisina kaburu pae sholatullah ala toha Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah horeng maot borosok di datang na teu mere nyaho ngageretek taya tempo ngageretek semuanya sholatullah ala toha Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Tos jam 3:30 langkung ibu sakitu wae nu kapihatur kirang langkung dah punten kasadayana cicing ibu tong wakat sengkat ecet tong waka angkat tuh geuning di tengok mah geus ngajungjungkeun bujur kitu da jurig masuk sieun ku doa ecem ayeuna bade ngadoa jurig bageus ngajurung kunung bade uih ti heula tapi teu tulus diuk deui da meureun sieun. Pokokna mah kahade pak kiai setempat bade mimpin doa supados urang ti dieu kenging ilmu anu manfaat ngan bilih aya ibu nu teresep kana doa wajar da jurig ge teresepkeun kana doa matak jurig masuk balik ti heula sateu acan doa matak bisi aya ibu jeung bapak nu ti payun teu acan doa eta teh ngaranna mingat. Maknya jurig jajan balon nu kitu mah mingat. Hatur nuhun ulama umaro hari ini bersatu ieu mudah-mudahan lemur sing semakin maju dikempelkeun syariatna ku panitia waktos ayeuna hakikatna urang ku Allah Subhanahu wa taala dikumpulkeun ayeuna mudah-mudahan urang calingcing desa Sukasari Kidul ku Allah sing dikumpulkeun jaga dugikeun ka surga.
Cipejeuh jalan Cieurih meuli kupat di abonan pepejeuh pami marulih ulah ngupat ka awonan sanes teu hoyong dipanjangan waktosna tos teu nyekapan buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi nitip sing seueur maca Al-Qur'an jeung maca sholawatan aminan buah kaliki mesna di parapatan mun panitia ngaku cinta ka abdi wayahna sing daek ngaberkatan aminan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Hapunten panitia abdi masanes nyuhunkeun ieu mah Dharma ngawartosan. Wireh nu atos-atos wangsul ti pangaosan biasana dina mobil sok aya mie nu dikardusan, aya beas nu dikarungan, aya hayam nu ditalian. Eta mah nu atos nu biasa. Cenah di dieu panitia teu biasakeun ti ayeuna. Nu teu acan ulah jadi beban pikiran ngawe kanu atos geura nurutan. Abdi ngahaja ngobrol kitu supados aya persiap. Sabab jalmi sokeuna ku kapohoan mata kudu saling emutan. Tapi insyaallah panitia teu kedah diemutan da panitia jalmi eling teu panitia. Tah kitu paku warga teh geuning teu aradil, kuwu disebut gelo, abdi disebut bau, abdi disebut gelo, girilan panitia disebut eling. Makana abdi make heula sabab abdi teu ridho. Ieu teu adil bet panitia disebut eling ari abdi disebut gelo. Makana ke heula abdi manangtukan eling teu na panitia kumaha engke waktu mere gede jeung leutikna. So kompak bantuan nyora, mun mere gede berarti panitia teh eling, mun mere leutik berarti henteu tegede aja. Geus lunas panitia, kabeh keluarga geus loba nu dipitnah, kabagean walatra, ti mimiti kuwu disebut bau, panitia disebut teu eling, kiai disebut jurig, abdi disebut gelo. Kembali deui ka paku mangga nyangakeun warga nu aredan kieu. Sok bade diinfus ku paku mangga cana ka rumah sakit Majalengka, bade diruqyah mangga cana ka paranormal. Sakitu nu kapihatur, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.